Jia tang wakagugahnya mamarek masak deui teh poe keneh bungsu heg bobo deui we kakrek subuh mah cicingnya tong hayang bijil tiris. Tuh alhamdulillah ceung geus peureum deui si Jia teh tah urang bubuka heula nya ce nya bisi pajar kencan hudang. Geus ceu ieu mah tanginasnya da arek aya rariweuh masok buru-buru hudang. Di dieu teh salpok ceun ningali buket tingali peuting datangna da sore mah acan ceuk urang teh. Gaya cenah si Uceu mah boga buket yang budak ceung abi benyokeun budak pan budak teh kamari teh mah cenah yang buket cara batur. Ieu da lain arek wisuda maraneh teh cekeng keluar teh oge meneh yang buket atuh da mah yang cara batur cidenis teh ieu lewe. Jadi we peuseuna teh ceu ieu teh ngadadak pisan tidak ada dari awal-awalna kitunya pokona mah isukna rek samen ta ieu teh sorena teh heueuh peuseun kitu untungna we sapeuting eta jelema kudaekan sabaraha cing tadi buket tadi teh 52 siki ceu ku hadena we si eteh-eteh nu nyieunna teh nyadaekeun coba lamun emung deui teh gara-gara si Aden dong aya teh di waro ceu karunya urang teh nya kumaha sih hate inung mah geuningan ongkos sok nyarekan tapi sok lamun budak keur peureum teh ceu ieu teuteup geura teuteub. Kumaha geuning hate teh karunyaan geuning teu tega heuh bisi ningali batur di ditu ceu urang teh maksakeun keneh anu murah meriah we teteh cekeng teh nu penting mah aya we lah cekeng teh ngarah teu ngareog teuing ke bisi di ditu di pangramea mehnana bisi amek-amekan ka inung. Ari pek teh ku si etehna teh dipangnyieunkeun ceu eteh nuhun pisan ieu nya ngan sapeuting ceu eta teh jaba murah 25 teh nya daek menang 2 jaba gede kenae engke mah ceu si eta teh si bungkusna teh moal dipiceun aya jajanan mah kenae di cokotan oge. Tapi si bungkus buket nama moal ceu lantaran naon engke bisi arek kapake deui ku urang jadi urang kali meuli tusuk satena jeung ditapelan deui naon we bisi arek kadaangan arek duit pan macem-macem nya jadi urang teh teu kudu deui milih buketna da boga eta kari meuli pangeusina meureun nya ceu nya heueuh beres ceu ieu teh ngomong wae nya geuninganan ieu beberes sapu teh geus beres tuluy ieu teh nya muka kulkas aya naon cing urang arek masak yeuh. Di dieu ge ceu urang teh ngaluarkeun perbumbuan jeung si tahu arek dimasak naon cenah teteh heueuh peuting teh pan boga daun sampeu geuning bawa si mamah tercinta teu seep menang ngulup teh arek di sayur dihijikeun jeung tahu ceu ta ieu teh si tahuna urang teuk-teukan heula heueuh biasa mah nya golonongan ceu ngarah ka bagian sararea pan ieu teh tahuna teh anu goceng teh geuninganan ceu jadina kudu diteuk-teukan namun teu galedek pokona mah kitu we cenah ceu arek di sayur kumaha pokona mah kewet ceu tingalikeun nya video urang tika beres ek di sayur kumaha ku aku teh nya beres ta ieu teh tiap tahuna disiksikannya urang asupkeun tahuna urang goreng tapi digoreng na ge teu asak teuing nya ceu tah sabari ngagoreng tahu cairna ge geus ngogolak tuh cobakeun geus ampul-ampulan ka luhur ceu tong hilapnya urang eusian lah ieu si termos bisi engke teh hayang nu ngopi pan geunah meureun aya geus aya cai panas mah teu hilap oge ceu pertekoanana urang eusian tah geuninganan teko bodas ge geus beres urang tata deui urang susun deui nya si pertekoanna geuninganan da daheur cai teh sok